Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Cung, anak dewek sing keneng leungit. Nang leungit ka mana? Teuing sing, pada kamar dicarek ang dewek itu. Wah, udah ilai mah jeung dicarekan. Kayak sing wud, nang sabaraha lila imitna. Heuti penting keneh sing, ting ka mana losna, sapraku dewek dicarekan penting. Lain sing geus laporcan ka RT ka RW. Heuh acan sing. Wayahna isuk bantuan sing, bantuan dewek lapor ke RT. Ah, geus gampang. Tapi moal langsung diteangan ku urang sing. Heuh nya langsung atuh. Pokon mah isuk anteur we dewek ka mana-mana ge. Kum, Salam. nawe serangan we cung. Bieu mah jeung si kapun kan ayeuna teuing ting ka mana tinggi sing ting ka mana. Lain sing kai. Geus ngadenge ghost riptan. Terus naon aing can keluar imah dengereuna. Heuh si seneng leungit. Tuh gua di. Si Sano. Heeh. Sano majikan dek. Heeh. Wayahna sing isukan kudu neangan. Tong boro isu teh kae lagi init. Ini ayeuna iling. Ya rek ayeuna. Juga tuh kabar-kabarnya. Tuh. Ah, dek anak aing kabur teh ka pangi-pangi. Bebejala ke RW gitu Tapi dah asa ku si Cikai jadi jalan mah ge. Bebejala ke RW Iya gitu mah RW teh asana mah iya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kebenaran aya RW na. Aya naon Mang Aput? Perlu kita ke RW. Kumaha tuh sarik? Sabang? Alhamdulillah. Aduh, sararua sih teh. Jantan kieu Pak RW. Abdi ka dieu teh seja laporan. Tadi wengi abdi ka icalan. Ka icalan naon? Hayam atawa muning? Pak RW mah jauh-jauh ke hayam jeung muning. Anak aing leungit. Menawi teh muning. Wow. Sabaraha wengi icalna? RW mana nya deui. Kapan puguh tadi peuting leungit teh. Tong gede amak Mang Aput. Kieu-kieu ge RW. Poho dek Terus naon atuh nu kedah dibanting ku abdi? dibantu bener Pak RW Mohon hilap. Naon atuh nu kedah dibantu ku abdi? Jadi kieu we anu Pak RW anteur abdi tapi abdi rek nyamper heula lanceuk palewetan. Oh, siap atuh. Ngarah teu wengi teuing hayu atuh. Ayo tuh gula gede Mun mangga. Ayo. Bang. Naon tuh? Naon? Lain Mang, nempo si Neng teh ka dieu. Bisa noh lain. Heuh, sana. Lain kumaha gitu naon? Heuh, pan kabur ti kamari peuting. Tipu ku aing sia. Iya gitu emang lanceuk dewek teh Oh sih. Nama mohon. Ayo tuh tanyakeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya iling. Yuk. Saya nu ngageroan ieu teh. Lanceuk dewek bener Napa budak dewek teh Naon ai siling jeung amek wae atuh. Paling diuk heula mah ka dieu. Jeung bawa pandeungeul kitu naon ngajak ribut naon ieu teh atuh sabenerna kumaha ya naon. Cicing sih tong kagede amek. Dewek teh jadi suku. Bapana apaleun teu? Heuh nyapaleun atuh, pan urang kitu teh sapih neangan teh tuh. Buruhna teu. Heueuh aya mentak bantuan urang Urang duaan yang anak. Heeh, duaan weh, megede beunangan. Ayo si teu nyaho ada mah can ditah diuk geus kakah diuk. Sok-sok diuk lah darurat ya. Halo sok atuh, ayeuna mah geus diuk. Aya naon atuh sabenerna ngera-ngera jeung mawa RW segala rupa itu. Anak-anak tuh karek diuk mesti tanya. Ya, siap Anger, bener terus aing. kan iling minta ka aing nganteur neangan si Sano din. Heeh, tapi tong kitu carana dek reuas atuh. Lain kanta kastu. Nah, siling cicing di dia. Jadi kieu dewek teh kalengitan budak. Hiji-hijina sing semata gajah. Heuh ka mana atuh budak nu sabenerna eta atuh sugan meureun piraku meunih teu ditelingakeun eta budak teh. Sakitu budak parawan riwang urang mah pan atuh boga budak parawan teh ayeuna mah. Ngosing tong loba carita, aya darurat ya, anak uing eueuh.
Mangapod. Urang diajak ka dieu teh. Kita nyaksian atau diajak ngobrol. Oke anak atuh we. Mun ki aya urusan lah dengan ceuk. Oh, siap atuh sok. Bereskeun heula. Cik atuh alah. Da mah paningalina rada seukeut. Cik budak dek dikamanakeun. Heuh eta kamari kirana ini teh ka belah mana? Udah leo sama ke belah wetan sing euy. Ke heula urang teh heula. Da sidik ya ka dieu. Boga nu kieu ye gara ye. Tah, ye kala ninggang di kidul, bisi tak kidul. Nya ye ai ceuk kieu ayi di wetan mah. Ngan ieu ye kala ke di belah kaler moal gitu ka kulon mah. Lah tong makan ukuran itulah lieur soal kala-kala naon bisa kala mangsa. Heuh sing mah ongkoh nanyakeun ka lanceuk. Aduh nah sing kala sok loba omong pisan. Udah dedek terima. Naon rek parasean. Kalau ngomong-ngomong kala naon. Iya Pak RW gerak. Ampun omong neangan budak Pak RW gerak kala ka kieu kan jadi lanceuk. Ilaing mah kebina jeung bapak ilaing gede amat. Heuh sarua siling oge sarua jeung bapak urang pan Oh, bapak tunggu salah. kene atuh. Damai. Sok atuh nu kopi naon ngopi erek mah. Pokok dia duaan tapi tiluan. Deh, si lain rek main rahasia-rahasiaan yang dewek. Lain rahasia dek terek nasi neng bentuk dah. Ayo tuh. Enak tuh. Iya mah. Please Pak. Nampak si Neng teu jujur ya dek ieu mah. Lamun dewek nempo kirana sing kiai nek mere naon ka dek. Lain arek minta naon. Lain ki adi boga tanah. Aya ari tanah mah. Kan dewek kamari dibawakeun ku bibesaneun. Kan saemer tanahna. Teh heula naon saeuna da sabenerna anu pati kotok eta teh. Teu bina jiga si Dodi menjawab teh. Teu gampang lah tanah mah. Anu budak we heula dek, teangan. Oke lah tuh mun kitu carana mah dek buka sisi penanya. Kira dek ka imah heula sakedeung. Oh cing sok gura gitu. Heula. Itu tuh. Jempet tuh si lain teh tong tarik teh ngomongna. La ilaha ilaing. Nya cek dewek teh salah di dieu. Sok ka dieu nih. Tah euy, kayang dewek teh pan urang teh dulur. Ulah kitu kayang teh jemput urang-urang. Maksudnya di dinya ki adi dewek manulungan budak teh leuwih rawah ti ditu ka dieu seueur ngeujangan. Kan ka dewek teu bisa kitu sih. Maksudna ieu. Kakakku teh sayang, maafkan daku. Daku teh bawa emosi. Holo siling mah hampura bodang dipenta. Salah hati dieu. Heuh lah, naon. Duh, tadi mau parasia. Ayo mah romantis gitu. Neng gelis, kunaon jeung angkat di bumi. Beda neng teh ama ke api atuh ni api mah ni jago kandang. Si demi Allah, can pernah api mah nyeun kanang mah. Meuli api mah. Bukan yang sia kapun. Tempat kaput, api. Di dieu. Aya. Jempe tuh sampeutkeun bisi jempe. Mangapod. Iya, si Neng teh anu ka bade ka anak si Dodi teh. Teu salah sih we. Ieu pisan. Iraha kira-kira narek ngawinkeun. Tong burung ngawinkeun sing we. Ayeuna karek nanyaan ge serius si Dodi mah. Sepanjangnya sih datang ke dia. Ayo kering dia. Bud, kapangi ya. Kepangi atuh. Ku ilmu cipati aing teh. Neng, kalau ada wartosan kasih api kamari kadieu nya pernah. Ah, di wartosan. Ulah atuh Neng. Lain materi menateri mana? Rewosan we. Ngerakeun dewek mulai RW cek aing. Bos, ada hadiahnya ya bos. Hadiah naon si lain? Apa teh ngasih nang kudu menang hadiah uing tuh. Cek sahari lain mah jeung menang hadiah. Apa si Cika ya tuh bos? Ai si lain geus nyebar fitrah naon deui wae atuh. Ya, ayeuna mah si Neng natos. Benak. Nya permios nah ada ka parasia wae Aduh sami abdi lagi daripada gitu mah abdi permios satu wih lah. RW itu jangan cek aing kamarana euy. Oh, ka mana nya? Oh udah siap Api, mitina. Kumaha ka mana kapun?
nunaning nuna nunanang nunaning nuna nunanang. Nah, jika diri deh eta Aduh, kebon ni barala gerak nenek teh. Aki-aki eueuh. Incu kamararana anak Gusti nu Agung. Meni teu teuingeun. Nini deui. Anu barang gawe di kebon teh keur saha. Lamun teu karunya maka anak incu aing sudi ya ke kebon. Lo guys gampang.